Yo, aing ieu keur di mah babaturan ieu keur ngenong dieu euy. Di dieu mah aneh euy. Soalna di gigireuna ieu naon karah aya wahangan. Setiap udang sare wahangan lamun isuk-isuk maneh arek ngisingnya. Lamun arek ngising dieu mah genah tinggal terleng ka wahangan, korosotkeun calana. Nah, genaheun ngising di dieu mah tah tingali wahangan atuh maneh. Pokona mah moal kuat di dieu mah euy. Aya wahangan, gigireun ieu, gigireun pangsarean. Asa we healing. Healing, maneh apal healing? Liburan. Di dieu wahangan, ieu aya ieu gulunung ieu. Bisi maneh arek ieu ngagiling naon bae. Di dieu bisa ieu. Nah, aing ieu keur di wahangan, keur di ieu ye, keur di tempat sare ye. Ye, tempat sarena ye. Ayeuna teh ningali ka belah ditu teh tuh aya wahangan, wahangan gede. Batur oge keur mararani itu di ditu. Mararani nyeusehan di ditu pokona mah. Di dieu ge urang sabenerna mah geunaheun kabantu kitu bisa ningali lah saeutik-eutikeun manu sataranyang jadina rada cenghar gitu kana mata udang sare teh.